tah jadi lamun urang neuleuh urusan-urusan banjir sampah macet di dieu ti ditu horenganan sampah nu gegede mah nyana tong lamun eta dibersihan moal banjir kajen kumaha cok geura yakin ke moal gempa moal erosi asal yakin ka Gusti Allah sebab anu mancing kana turunna banjir tah lurah nu mabok camat anu zina PNS anu maksiat rakyat anu zalim eta lah pemancing siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah terlalu nyalahkeun sampah ulah buat teuing botol aqua mah bari maca zikir teu karasa jeung teu kajahoan ku urang saha nyaho botol aqua dibalangkeun kana Allah kadengeun horenganan Allah